Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Wal khomisatu sareng ari anu kalima na eta al jahru narikeun bil qiraati kana maca Fatihah bi maudhihi dina tempatna itu jahru. Payusanu mangka disunatkeun li goeril makmumi pikeun salian ti makmum naon aya jahro kudu narikeun itu goer bil qiraati kana maca Fatihah bi subhi dina salat subuh wa aulatal isya ayani sareng dina kawitan 2 rakaat salat isya sareng maghrib wal jum'ati sareng dina salat jum'ah wal idaini sareng dina salat lebaran 2 wa khusufil qamari sareng dina salat samagaha bulan wal istisqoi sareng salat istisqa wa tarawihi sareng dina salat sunat tarawih wa witri ramadhana sareng dina salat witri ramadan wa raqatai tawafi sareng 2 rakaat tawaf lailan dina waktu peuting au waktu subhi atawa dina waktu subuh wal isroru sareng ngameumeusankeun biha kana itu qiraah bi maudhihi dina tempatna itu isror payusirru tuluy ngameumeusankeun itu goer pi goeri ma dina salian ti perkara dzikira anu dicaritakeun itu ma illa fi nafilatil laili angin dina salat sunat dina waktu peuting al mutlaqati anu dimutlakeun itu lail payatawassatu tuluy pertengahan ieu jalma fi hadina itu nafilah bainal isrori antara ngameumeusankeun wal jahri sareng narikeun illam yusawis lamun teu ngaririweuh ala naimin ka jalma anu sare au musallin atawa ka jalma anu salat au nahwihi atawa bangsana itu musallin wa mahalul jahri sareng ari tempatna tarik watawasuti sareng tempatna pertengahan pil mar'ati di istri eta haitsu layasma'u kalawan sakira-kira henteu meredenge saha ajnabiyun lalaki anu sejen wa waqa'a sareng tumiba pil majmu'i dina kitab al majmu' naon ma perkara yukhalifu anu nyulayaan ieu ma hu ka itu ajnabi pil hunsa diwandu wa ajabtu sareng ngajawab kami anhu tina itu ma yukhalifu bi syarahil minhaj dina sarah kitab al minhaj wal ibratu sareng ari anu jadi pangreken pil jahri dina tarik wal isrori sareng dina ngameumeusankeun eta fil faridoti tetep dina salat fardu al maqdiyati anu dikodoan itu faridah biwaktil qodoi dina waktu salat qodok la biwaktil ada lain ku waktu salat ada qala ngadauh saha al adroi imam adroi wa yusabihu sareng manteskeun naon ayul haqo dipilukeun biha kana itu faridoh naon al idu salat id wal asbahu sareng ari anu nyarupa anana kana kias eta khilapuhu nyulaya anana itu ayul haqo kama sapertikeun perkara iktado anu ngamistikeun hukana itu ma naon kalamul majmu'i kalamna kitab majmu' piba bisipati sholatil idaini dina bab sipati sholatil aid kubaila babi takbiri dina samemeh bab takbir amalan karena ngamalkeun bi anna aslan kalawan sanyana anu jadi asal eta annal qodoa sanyana qodo eta yuhki niru ieu qodo al ada kana ada wali anna syar'a sareng karena sanyana anu jadi syariat eta waroda kawarid itu syar'a bil jahri kana narikeun bisolatihi kana salatna itu qodo bi mahalil isrori dina tempat ngameumeusankeun payustashabu tuluy disunatkeun itu jahru wasa di satu sareng ari anu kagenepna eta ata minu maca amin
akibal fatihati dina sabada maca Fatihah ba'da saktatin dina sabada repeh latipatin anu sakedeung itu saktah liko riiha pikeun jalma anu maca itu Fatihah pis sholati dina sholat wa khorijiha sareng dina luareunana itu sholat lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi wa bimadin sareng wa bimadin kalawan manjangkeun wa qasrin sareng mondokeun wal madu sareng ari manjangkeun eta absohu leuwih pasehat wa asharu sareng leuwih masyhur pa amina mangka ari lapad amin eta ismu fi'lin isim fi'il bimakna istajib kalawan makna istajib mabniun tur anu dimabnikeun alal fathi kana patah wa tukhaffafu sareng ditahfif naon al mimu mimna pihi dina itu amin walau saddada sareng lamun nasdidan ieu jalma hu kana itu mim lam tabtul mangka teu batal naon sholatuhu sholatna ieu jalma liqasdihi karena ngamaksudna ieu jalma addu'a kana ngadua wa yusanu sareng disunatkeun pi jahriyatin dina salat anu bangsa tari naon jahrun narikeun biha kana itu amin wa yu amina sareng maca amin saha al ma'mumu ma'mum ma'a ta'mini imamihi sarta maca amin imamna ieu ma'mum li khobari sayykhani karena hadisna Imam Bukhari Muslim ida amana di mana-mana maca amin saha al imamu imam pa aminu mangka kudu maca amin mar aranjeun kabeh pa inna mangka sanyana kalakuan sareng tingkah eta man ari jalma eta wapako anu ngakuran naon takminuhu maca amina ieu man takminal malaikati kana maca amina malaikat gupiro mangka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara taqaddama anu geus ti heula itu ma min dambihi nyatana dosana ieu man faidatun bitahdibin Nawawi eta tetep dina kitab tahdibna Imam Nawawi hikayatu akwalin ari hikayatna pirang-pirang kaol kasirotin anu seueur itu akwal pi amina anu tetep dina mertelakeun lapad amin min ahsaniha eta tetep dina pangalusna itu akwal qaulu Wahabib ni Munabihin ari kaol Wahabin Munabihin amina kana lapad amina amina ari lapad amin eta arbaatu ahrufin opat pirang-pirang huruf yahluku ngadamel saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala mingkuli harfin tina saban-saban harap malakan ka malaikat yaqulu anu maca ieu malak Allahumma gfir liman yaqulu amina kana lapad Allahumma gfir liman yaqulu amina Allahumma nun Gusti Allah igbir muga ngahampura Gusti liman pikeun jalma yaqulu anu maca ieu man amina kana lapad amin wa kharaja sareng kaluar fi jahriyatin kulapad fi jahriyatin naon asiriyatu salat bangsa memeusan fala jahro mangka ulah narikeun eta maujud bitakmina kana maca amin fiha dina itu sirriyah wala ma'iyata sareng ulah babarengan maca amin bal yu'minu balik ta maca amin saha al imamu imam wa gueru sareng salianti itu imam siron halna memeusan mutlakon kalawan mutlak wasabiatu sareng ari anu katujuhna eta qiraatu surati maca surah walau qasirotan sanajan kabuktosan itu surah eta anu ponok ba'da qiraatil fatihati dina sabada maca fatihah fi rakaataini dina 2 rakaat awalayaini anu awal duanana ligoeril makmumi pikeun salianti makmum min imamin nyatana imam
wa munfaridin sareng jalma anu salat sorangan. Jahriyatan eta salat bangsa tari kanat kabuktosan naon as-sholatu salatna uao siriyatan atau bangsa memeusan lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Amal makmumu anapon ari makmum palatusanu mangka eta teu disunatkeun lahu pikeun itu makmum naon as-suratu maca suroh in sami'a lamun ngupingkeun itu makmum ka itu imam linnahi karena aya larangan ang kiroatihi tina maca surohna an kiroatihi tina macana itu makmum laha kana itu suroh bal yastami'u balik tangupingkeun itu makmum kiroata imamihi kana maca suroh imamna itu makmum. Fa illam yasma mangka lamun teu nguping itu makmum hakana itu kiro ahli somamin karena torek au budin atau karena jauh au simai sautin atau karena ngadenge nasora lam yafham anu teu maham itu makmum hukana itu sawat au isrori imamihi atau karena memeusan imamna itu makmum walau pijahriyatin sanajan kabuktosan itu salat eta tetep salat dina bangsa tarik qoro'a mangka maca ieu makmum surotan kana suroh idla makna karena taya maknana eta maujud li sukutihi karena repehna itu makmum. Pa in sabako tuluy lamun miheulaan saha al makmumu makmum bi awwalayani kalawan 2 rakaat anu awal 2 min sholati imamihi tina salat imamna itu makmum bi alam yudrik ku secara temanggihan ieu makmum huma kana itu awwalayain ma'ahu sartana itu imam qoro'a mangka maca ieu makmum hakana itu surah bibaki sholatihi dina sasesana sholatna itu makmum ida tadaroka di mana-mana manggihan itu makmum hukana itu baki sholat ilam yakun lamun teu kabuktosan itu makmum qoro'a mangka eta maca itu makmum ha kana itu surah bima dina perkara adroka anu manggihan itu makmum hukana itu ma wa ila sareng lamun teu ilam yakun qoro'a bima adrokahu sakotot mangka gugur itu kiroah anhu ti itu makmum likaonihi karena kabuktosanana itu makmum eta masbukon anu masbuk li alla tahlua karena supaya teu kosong naon salatuhu salatna itu makmum anis surati tina maca surah bila udrin kalawan teu udur wa yusanu sareng disunatkeun naon ayatul manjangkeun sahaman jalma tusanu anu disunatkeun lau ka itu manaon asuratu maca surah kiroata ula kana maca surah rakaat anu kahiji alasaniati bari ngelehkeun rakaat kadua lil itba'i karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Naam leres tusanu in waroda lamun kawarid naon nasun nas bitatwilisaniati kana manjangkeun surah dina rakaat kadua utubi'a mangka dianutkeun itu nas kama sapertikeun perkara bimas'alatiz zihami anu tetep itu mah dina masalah dedesekan anahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta yusanu disunatkeun lil imami pikeun imam naon tatwilusaniati manjangkeun surat dina rakaat kadua lial hako karena supaya manggihan huka itu imam saha mung tadirus sujudi jalma anu ngadago dina sujud lial hako karena supaya manggihan huka itu imam saha mung tadirus sujudi jalma anu ngadago dina sujud wa yusanu sareng disunatkeun limun paridin pikeun munparid wa imamin sareng pikeun imam mahsurina bari anu diitung-itung kabeh pi subhi dina salat subuh naon tiwalul mufassali manjangkeun surah anu pendek ayatna wa bidzuhri sareng sunat dina salat lohor
naon qoribun suruh anu deket minha tina itu tiwalul mufassal wa fi asrin sareng sunat dina salat asar wa isyain sareng salat isya naon awsatuhu pertengahanana itu mufassal wa fi maghribin sareng dina salat maghrib naon kisoruhu anu pondokna itu mufassal wa fi subhin sareng dina salat subuh Jumatin tur anu poe Jumat itu subuh fil ula dina rakaat anu kahiji naon alif lam mim tanzilu ayat alif lam mim tanzilu wa pisaniyati sareng dina rakaat anu kadua naon hal ata ayat hal ata lil itba'i karena turut kana pada malan Kangjeng Nabi wasaminatu wallahu a'lam bissawab.